warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Melinda, abdi ti kelas 10 Hotel 2. Bade nyaritakeun dongeng nyaeta judulna Sasakala Gunung Geulis. Dongeng ieu dicaritakeun zaman baheula. Hirup salaki pamajikan nu geus lila kawin tapi teu kungsi dikurangi anak. Beurang peuting salaki teu eureun-eureun menta ka Allah. Nepi ka akhirna hiji peuting manehna meunang kudu ngaliwatan impianna. Anjeunna kedah angkat ka gunung wetaneun kampungna sareng tepa di laping gunung. Tah isuk-isuk manehna nyaritakeun impian ka pamajikanna. Ngadenge eta impian, pamajikan miwarang salakina pikeun nuturkeun parentah. Tuluy salakina indit neangan gunung nu bisa dijadikeun tempat tapa. Saenggeus manggihan gunung anu dimaksud manehna mimitian tapa salila 40 poe 40 peuting. Dina peuting panungtungan anjeunna didatangan ku putri geulis pisan. Putri teh taya lian ti makhluk gaib nu nyicingan gunung. Ningali kageelisan putri, salaki langsung poho kana niat aslina. Tungtungna anjeunna nikah ka putri. Sabenarna putri teh jelmaan oray gede. Saenggeus mangbulan-bulan ngagodaan salaki teu datang ka imah. Pamajikan tuluy jadi tempat salakina. Nepi ka akhirna manehna manggihan salakina keur dikukulilingan ku oray badag. Manehna reuwas jeung sieun kasalamatan salakina. Tapi kusabab cintana ka salakina kacida gedena manehna nyieun ka wani. Pamajikan keur neangan cara pikeun nyalametkeun salakina tina tali hileud. Anjeunna teuras nangkep oray eta. Saenggeus katewak pamajikan manggihan kuda tuluy ngareret oray eta turun ti sisi gunung. Anjok ka hiji tempat, kuda tuluy ditahan kana tangkal. Sababaraha poe saenggeusna oray maot, eujeung oray salakina leungit tanpa jejak. Dicaritakeun yen awak salakina geus robah jadi oray anu saterusna cicing di gunung. Latar tempat nyaeta di imah tempat salaki jeung pamajikan cicing jeung sisi gunung. Latar waktu nyaeta zaman baheula. Latar suasana nyaeta ngareureuwas jeung sedih. Sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.